Iro geus ulah nelpon wae si Amu aya di dieu ulah wara nelponkeun ke Abah penting tadinya bisi kadenge ku si Amu Iro dagoan masih kene eta jeung si Iro cing bisi abang ku si Amu kunjung aki-akina 7 mulut antepkeun ka aing mah teh goblok kitu wae eureun-eureun Abah rek kadinya cicing ulah nelpon Iro aya si Amu bisi nyahoeun aduh kayak tsunami Iro cicing ke deui nya penting Abah ayeuna kadinya Abah rek dicukur heula ieu teh nya Mo dia mau Abah rek kahareup heula arek dicukur dia apa teh ketelepon yang si Iro deui rek ka mana ayeuna ka si Iro rek dicukur Abah rek dicukur tinggalin nih geus kieu Amu tuh ku amu biasa ge ku amu apaan Abah teh naha sok loba alesan we siap teh sok kades sing bener nyamunya sok cenah naon kasih Iro wae pelamu teleponan wae terus ku amu teh masih ku amu sok asal bagaya pisan aki-aki geus tunjung ala KHS si Abah mah duh ngeunah-ngeunah pisannya geus teleponan aing mah kurang kumaha sia teh dicukuran ku urang mah si Abah mah keun bae antepkeun we da si ieu mah teh nyaho si Abah mah geus antepkeun we geus tah beresnya genteng ya genteng hudang genteng Mo geus alus kasep nam jeung si Iro nam idit sungguh bagor uga pamajikan astagfirullah Amu sia teh ieu teh ka aing keur sabelah dicukuran teh Amu nurus tunyung aing pamajikan aduh bisa kumahaeun si Iro aduh aku tak kieu aing Amu